Alah, siga badai hujan deui ieu teh. Cuaca tos mendung deui wae. Bakal hujan sikana teh. Alah, aya itu jalami ka dieu. Punten Kang. Mangga. Bade ka mana? Bade ka manten tah? Bade ka Akang we. Mohon. Ti mananya? Abi ti Palikaler Kang. Mohon. Bade naon ta maksudna? Akang nuju naon ieu? Nuju kieu we nuju nyalse. Kieu Kang. Ya abi aya maksud bade nyuhungkeun sumbangan kitu. Sumbangan. Sumbangan atas nama saya teh. Manawian Akang bade masihan sumbangan gitu ka abdi. Da kudu jelas atuh ya teh ujuk-ujuk minta sumbangan we. Atas nama saha ya teh? Atas nama abi we nyalira Akang. Alah, atas nama sorangan. Minta sumbangan atas nama sorangan. Mohon Kang. Ada biasa ge atuh nunjungkeun sumbangan teh atas nama masjid, madrasah, atau napi keperluan kepentingan umum gitu. Ari ieu mah didinya nyungkeun sumbangan tujuanna kanggo saha? Kanggo abdi we nyalira Akang mamanawian eta Akang bade masihan kitu sumbangan ka abdi ayeuna. Punten pisan ieu oge satacana. Ada anggar atuh. Eta tos saya izin heula teu. Izin ka sa Akang. Ka RT RW kitu maksudna tos saya izin tacan. Henteu Kang abi mah dan teu nyungkeun izin heula sok langsung we to the point ke ketrok kitu. Alah, Ari Sugan teh tos minta izin heula teu meunang eta teh. Main selonong boy wae. Lamun maneh rek minta sumbangan di hiji lingkungan RT RW. Minta izin heula maneh teh. Di dieu teh aya aturanana, lain sangeunana kitu. Da abi mah ieu tujuanna kangge nyalira we. Kumaha Kang bade masihan moal sumbangan ka abdi? Sanggeuk teuing kudu mere sumbangan ka maneh. Bade eta jeung kepentingan sorangan. Jeung kepentingan sorangan gitu sumbanganna. Mohon Akang. Kanggo naon teh kira-kira? Kanggo ngumean bumi atau naon? Henteu Kang kangge eta, kangge nguseup gitu, kangge modal nguseup. Jadi kan aya dana bade nyungkeun sumbangan ka Akang atau ka ibu-ibu gitu. Sugan we marasihan da biasana sok marasihan kekengingan. Alah, eta maneh minta sumbangan. Terus lamun menang sumbangan hasilna kitu rek dipake jang modal nguseup. Mohon Kang kanggo ngontek, kanggo meser eupan, kanggo besi rokok. Acan kan abi kedang ngopi atuh di panguseupan teh. Atuh eta mah kudu nama modal sorangan maneh teh. Lain ujug-ujug minta sumbangan. Minta sumbangan jang nguseup. Bari jang kesorangan. Mun kitu sumbangan teh jang masjid, jang ngumean jalan, jang aya acara muludan gitu, atau jang ngumean madrasah karek bakal aya nu mere. Da abi mah beda atuh Akang. Teu meunang eta teh. Komo ieu atas nama sorangan teu meunang. Daek dilaporkeun ku urang ka polisi. Ulah Kang, ulah. Tong kitu atuh. Maneh teh ujug-ujug minta sumbangan panggih teh. Bari atas nama sorangan, lain atas nama lembaga atawa misalkan dititah ku pengurus DKM minta sumbangan teh. Mohon Kang, mohon. Tadina abi teh hoyong nguseup kitu enjing teh. Tataya modal gitu. Batakan ngulampreng we bade nyungkenan sumbangan ka ibu-ibu, ka janda gewios. Sugan we sok masihan ageng meureun.
temenang itu teh komo ka janda teu bogaan duit. Nu mere karunya maneh teh. Wios atuh. Lain wios maneh teh teu meunang. Sok sia dilaporkeun ku urang ka polisi, aya ditelepon ku urang polisina. Tunggang. Ampun. Nya tuh hampura Kang ya. Wios tapi bade milarian modal Kang deng ngusupna. Bade ngica eta we. Ngica radio. Tah kitu mun maneh dek ngusieup ngemodal we sorangan. Jadi intina tong minta sumbangan ka warga atas nama pribadi. Jeung minta sumbangan teh kudu aya izin heula maneh teh nya. Mohon atuh Kang. Jadi lamun geus diizinan ku RT RW karek maneh terjun. Jeung eta kudu aya tanda tangan di RT RW, kudu aya pengumuman. Jadi jelas sumbanganna, alamatna, kangge keur naon gitu, lain keur sosoranganan maneh teh. Mohon atuh Kang. Atuh silakan ya. Ya abi bade nawiskeun heula radio. Nawarkeun radio ke mana? Biasa we karerencangan ka Kang Udan manawi anjeunna peryogian gitu. Juga tuh kadenya tong minta sumbangan teu pararuguh. Bisa dilaporkeun ke polisi. Siap Kang. Nuhun Kang ya. Sok. Ayo Kang. Sok. Alah, aya wae. Panggih. Punten. Ujug minta sumbangan bari atas nama sorangan. Mun kitu atas nama sumbangan atau jang kepentingan umum gitu karek itu bere hari jang kepentingan pribadi komo bari jang modal nguseup sudi teuing kudu dibere tuman wae kudu nama ditajong tah nu kitu teh baledog we ku batu komo izin naon agak-agak teuing dasar lieur.